Naon maneh Bem? Tinggal teh segala anu kapeugerat teh. Aduh sih, Sing naon deui aya mah. duit temoga, aduh, aing teu bingung lah dicaritakeun mah itu. Aing teh dicaritakeun ka maneh, sok sieun nambahan beban ka maneh. Aing teh Temoga duit bae teh. geus puguh eta mah lah. Duit temoga, kabogoh hayang martabak, anjing. Hayang seblak. Hayang bakso. Anjing. Asli hayang duit maneh. Tah hayang duit. Ah ya, arek jalan gancang, arek jalan slow. Gancang aing. Ieu aduh. Pangabutuh loba. Duit eueuh. Aing mubuhan ka maneh nyarita teh lah. Asli ek nu gancang. Gancang aing. Pikirkeun arek mah asli. Naon gaweana? Kepira lagi modal kieu. Modal nu samping. Kela. Kumaha maksudna? Lah kayak urang caritakeun daek mah. Dar atuh. Kela teh make naon. Nek teh sedih deui. Papang si geulis aduh aing teh. Coba budak biayaeun ieu teh. Aduh, Penting ayeuna isukan boga duit loba. sok caritakeun naon? Urang muliwing, Muriling kumaha? lebur ka sapi ya. Hah? Lebur ka sapi. Ai muliwing buah. Atuh ngurilingan lembur mah naon capek-capek Ya, ya. sobat. Nu kitu teh ngarti. Ayo lah tuturkeun. Ting keh heula. Nu puguh nguriling teh nguriling naon? Nu puguh meh puguh urang gawena. Kaboboan imah. Ai dah. Lagi mah oh titi atuh. Wah. Cing hayu da ini pernah kursus baheula. Sugane atuh urang kembangkeun cing sok dibuat. PS pokona mah. Kesehan nih. Oh, iya sih. Kenapa lu bisa batu? Dagaan. Goblok. Cing kemana kan ya? Asli lah dia bisa. Kese ini. Ieu dah carana ieu. Cing mau masuk. Kese ini. Gebrak. Assalamualaikum. Asyik aku gelo. Apa tuh situ nggak sekalinya? Paling sempat lagi. Ya naon? Ya naon? Asyik aku belum. Kita didobrak orang gegedor. Tengah dibuka. Kok dibuka pak? Terus goblok. Man aing modal yang siang orang. Parah anjing. Mantap parah kok. Coba yang sama. Apa enak? Siapa ini ada kuat nih? Aya jadi. Mana? Hah? Ya ya jadi mah. Iya. Ngelakeun kudu bukan. Aing anjing siapa? Moal. Assalamualaikum. Coba aja deh ya mah. Oi goblok saya oke. Alah kakara anjing ya. Penting ieu mah kakak. Tadi bere omer pisan anjing teh. Iya. Iya teh. Heeh. Ting. Ini cantik goblok teh. Ini dia euy. Naon? Nah, kumaha Aisyah? Nuduhkeun teh. Rumah ini akan dijual, hubungi 0821 1389 7965 tanpa perantara. Goblok sama cuy wae anjing.
Yang naon domba rame gitu bawa ayam apa dia main nyamperin. Pantuk kencing hes deh. Hayangnya apa dia mah domba teh. Lah guys, jarang paling aing dek molor di enak mah. Punya tenang. Menuju naran ya. Ini alat pantau mah. Menit bicara yang gitu. Urus sesat pantau aing ruksak. Ieu aing muka pantau. Hah, gini kan? Tuh. Acang ketan. Tah, muka. Nah, asa ku sih mau muka lah. Ini. Nah, hari kabuka we ku sih mau. Ini mah aing goblok, siap ngararawon. Oh no. Aing. Ayo hadam tah. Heuh, kucak kodok. Tokot. Ku aing dagoan di ditu. Aing ngawaskeun. Kasih ya. Hati anjing. Asa kumaha? Si goblok. Ayam karis. Mana terpikir ngajak maling kan mah. Hah, lepas wae anjing sama. Belum apa lah tuh mana kerjaan. Untung anjing raga napal keneh di awak oge ya. Sesuai. Balik anjing. Gara belum duit dia teh. Anjing udah duit. Sikat anjing. Coba tuh. Anjing juga lupa malah ke mana cek aing gimana dua kita mau anu ieu teh rezeki anak soleh saya juga diharap aya kena rongkrong perang tawaran loh bagi dua pokoknya mah ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, mau naon jan? Oh, sehat. Alhamdulillah. Kang, sehat. Alhamdulillah. Biasa ieu teh. Oh, lalan Bandung ieu teh. Ieu Enak naon? bade nawiskeun manuk abi teh. Manuk naon? Wah, manuk ieu mah teu diparaban, teu diurus oge nyada tuluy. Aya Manuk ieu manuk. mah Aya manuk cinta lain eta. duka manuk naon eta burung nuri terbang jauh ke sana gitu teh. Kayaknya orang ieu Si Grogi artos saya teh. kalau mana cari teh manuk teh. Oh no.
Oke, goblok. Anjing. Itu. Kang, teu cios Kang. Waduh. Aku ngomong naon sih ya. Waduh, gimana? Kota jual manuk siapa mah.